memakai toga. Hadirin yang menjawab salam saya, semoga semuanya menjadi ahli surga. Perkenalkan, nama saya Iman Jamila. Saya anggota baru dari Garut. Pada kesempatan ini saya akan membacakan puisi yang berbahasa Sunda. Dina pagaluatana rasa, yasana yantiros, lebih teka implem na angen-angen, teka hatiku pikir, teka sawang kumaha curing kang wujudna. Hiji makhluk ririwa nu dipikasieun ku balarea, makhluk nu dianggap ngancam kasalamatan jalma, nu ngagalaksat ngagorogotan raga manusia, nu jadi musabab paragatnya nyawa. Hiji makhluk nu teu ti mana jolna jeung kumaha minyitina. Sakulu jalma nu kaeutepan kanker, tayal nulana bari jeung kudu ngalaman sangsara heula. Beak banda, beak raga, loba tanya nu teu kajawab ku heureutna otak manusia. Kanker teu milih jalma beunghar atawa miskin, kanker teu milih awewe atawa lalaki, kanker teu milih ngora atawa kolot, kanker teu milih muslim atawa kafir. Kuring teu ngarti kunaon Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun makhluk kanker. Nah manehna diutus pikeun muji keimanan manusia, nah manehna diutus pikeun ngahukum manusia, atawa manehna diutus pikeun ngaazab manusia. Lain